Padahal mulutna. Ya. Lo petot. Oh, pada heula cenah padang. Lain teh nyaho ya. Pak Erwin teh. Sakitu kakarek tepung minta si eta. Siap. Awas. Sia teh geus kasohor guyur. Isin ku Pak Erwin atuh dia duh. Kurang sawilah teh belegok. Cing contohan kan, kumaha contohan. Nudading. Tuh. Gandrung. Oh. Nudang. Tuh. Hei. Sok. Sok. Bet. Ya, benar. Oh, gue udah ini amulan ngobrol. Dede. Pak Erwin. Ayah Pak Erwin.
Haji Adang sor. Au. Tap. Blues. Wes. Musik. Sor. Aya gerakan naon teh mah. Mong sakitu ka Pak Haji Adang, mong sakitu ka Pak Haji Erwin, ka Bapak Hajat, ka sadayana urang bojo, kaul ti akang kambangan teh. Aya gerakan kitu akang teh lah. Napas itu. Da loba ting udud. Jadi we ponok napas teh. Lain loba ting udud, yang loba ting mere udud. Sakitu ke Kang masih aya tah Kang. Anu penting mah Olahraga we. kaul cunuk cita-cita laksana. Bari akang olahraga teh. Ulah ditagih ku wargi, ulah dipenta ku baraya, kantun mulus banglus gemleng katus selamat. Amin. Amin. Doa nu pamungkasna barokallahu laka wa barokah alaika wa jamaah bainakum fi khair. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. jamaah. Ya. Alah ya Kang. dek jabat muning euy. Oh Kang bade ka itu nyanak muning teh. Juragan Arjuna bade nikah. Nya sok atuh sing Doana salamet. nya. Sing salamet di perjalanan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Oh hey. Jambu jamone kuning wae yo mah Jamu Pak Haji Adang bade jamu. jambu alas jamone kuning wis lawas ketemu maning yo mas Aya jamu naon? ketemu maning wae Pak Haji Erwin, Pak Haji Dodi jambu bade jamu. jambu Balimanan wae Mas Haji Pepe Bade pepen jamu. jambu alas Balimanan wis lawas kuluk barang aduh Pak Guru aman Mas barang kulak kedamangan Pak Dede Cibabat bade jamu. Bade.
campur daging Pak Haji Apo ada Kang Herdi suka lebur dadi abu tinimbang dijajah maning aduh Mas Cece Mas Wandi dijajah maning Pak Haji Kasem Wahyu badai jamu ulok welang ulok kisi aduh wong kota waringin ulok ibuk ditaliman Pak Haji Asin Ciwidey aya Risi empuk ojo dipaksa Kang Dudung Katapang badai jamu aduh Mas Bei belum panas dipangan kau hati panas digawe wong kembang biru kembang widarang kulo melo bagian sengsara baik aduh Mas Cece Mas Ari Mas Bima aduh ampun Bali badai jamu Surabaya berupa-rupa baik Mas Dedi sapu tangan jatuh di lumpur aduh ampun suruh lupa kunjung lupa sebentar di waktu tidur aduh Pak Atta Haji Sang Pandi Islin Cici Kelapa Haji Asep Wahyu tidak menegang eta didamel di Cipatian suk isi mang iya ku sedayana aya Kang Rena sok isin ku sadayana rumaos di pasisian palit poda Pak Haji Pepe di pasisian dari renda berem eta renda hidung renda gayas genangan sulam tangan hari bekit abang eta beki ninang beki lawas beki lawas sok kae kedanan hari bongan bangkong eta bongan bangkong kaci di kaca
dedik mandikeun bohongan bohong ka abdi tadi jadikan keningan abah dijadikan kayu agung bapar wete samya rempel godonge rempel samya pang-pang sekar mekaring galike andele si pandanaro panglus lampahipun Raden Gatotkaca Bima doh Semar Astra jingga dawala budal katauran Titu Maritis ieu ge bunga-bunga ngambungah marwata suta dina manahna margi anu dipilarian teh geuningan deket-deket anak tales Semar Badranaya anu ngarahasiakeunana buka rahasia yen terus anu ngajaga harta-harta bana warisan tiluluhur teh geuning Semar Badranaya atuh ku kituna Semar langsung ngadeus ka Otipati Jagatnata doh ieu ge sakura anu diperdih ku Kresna sadayana ku Otipati dicumponan diantawisna Dewa Kamajaya pikeun jadi pangapit panganten sareng Dewi Rati ieu ge gamelan Silokananta kembang 100 rupa bedil Karantaka gamelan Silokananta sakura anu diperdih teu aya anu dikoretkeun ku para dewa ti sawarga tuna lampah eta kacarios diwaringin pitu doh ieu ge memang aya hiji leuweung memeh lebet ka leuweung teh aya tangkar caringin 7 deres ngajajar ieu ge eta ciri supaya jalma ulah anu kagunganana ulah linglung milarian aduh aya padahal di dieu teh aya emas harta karun nyaeta mangrupakeun kareta doh ieu ge kareta Binarom ku kituna barakasakan jin anu ngajagana deres anu dina danget ayeuna kararempel merbayaksa nyaeta detia kalawin sagni kararumpul euy gula aya badami keuneun haluma patina kendengane pun waledan area
mimpi aing ieu penting tadi. Oh gitu wan. Bakal manggih kejadian naon ieu poe ieu. Allah mudah-mudahan. Yap, kararumpul. Ege. Kula. Ege. Aya naon? Rurat rere. Aya naon cenah dunungan uing euy. Aya kapreyogian rupina mah. Hah? Aya kapreyogian rupina mah. Enggak atuh sampeurkeun. Sugane atuh menang proyek. Ya mudah-mudahan deh. Hah? Mudah-mudahan we. Aing hayang geura boga modal we. Udah erek Hayang naon. geura boga modal anu gede. Alah. Hayang ilu bener mau. Ai bos Levis mah geus aya. Aya Pak Haji Asep Wahyu. Pak Haji Asep Wahyu, Ya, Pak Umar, Pak Haji Umar. Pak Haji Erwin. Pak Haji Dodi. Dek kadinya we nyepotan barang mah. Kadinya we geus aya modal mah. Asa gede kadaek jelema mah. Asa daek ikhtiar. Malahan ieu Naon? Neng Aluna, Kumaha kula? Nek Pak Haji Erwin sareng Ibu Haja Sil Pak Sumohon. iring ngarojong Iring atuh. ka kulawarga besar anu sasatna ayeuna nu kagungan maksad oge SW Wasing. Sumohon. Alah. Mudah-mudahan sadayana lancar dina sagala rupina heuh. Amin. Menang proyek jika nah puting ieu. Oh, tuh. Nuhun. Aya naon? Si horengnya euy. Si orek naon? Di alam anu pinuh ku romantika kahirupan Sumohon. ulah nguluwut jadi jelema. Ulah bingung, ulah loba pikiran. bingung Nu penting mah ikhtiar. Sabab lamun ieu hate dibawa gering yakin bakal segala jadi penyakit oge. Nya. ulang ngukut kan nyeri mending ngukut hayang Sanajan urang ayeuna keur gering awak ari hate mah ulah milu gering heuh. Ulah ka bawa gering. Ai urang Cimareme ka dieu Saha? Kang Oman Kang Oman aya. kulawarga besar almarhum Bapak Haji Jen. Sumohon, Pak. Kabeh CSS ka dieu. Sadayana Pak Dede. Haji Maulana ka dieu. Aya. Burukan. Oh nyuhun. Pak Haji Apo Pak Haji Adang bin Haji Ali aya. Aya Pak Haji Adang. Haji Apo Sumpi. Hararaji kabeh. Aya. Kang Dede Cibabat ge aya. Nah irahnya atuh aing Naon? hayang geura ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima. Ya mudah-mudahan we atuh tahun baru. Hayang geura jarah aing teh ka tanah suci Amin, mudah-mudahan atuh. ka Mekah. Apakah Di Mekah langsung ke Madiun. ka Madinah? Ai Madinah heuh. Ka Madinah. Ada dia gitu euy. Ya hige kula. Pun lepas silih dosa sangkang jantan pasawiyunan terbihan kawonan siluyu sabingungna Aing ngigelan doma kitu tah. Ari keur ngadu domba. Ngan erana teh ai doma geus ngaleos. Era siga baboto jika Mantri Barang.
sangga Duh. halus Au. Duh. Au. Duh. Bang. Diri masih cari hati masih emut kurang Au. kade kaca jonang tuh Oke. selira kedadi api Oke. Oke. Au. Hey, Gula. my friend and my brother. Ya, iki. Everybody come here. Oke, iki. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana. Mana? Alah, amin ya rabbal alamin. Muga Gusti nang dayungan. Kamana-mana dengan mamawa budak we. Non, Kamana-mana dengan mamawa budak atuh. nya kitu atuh da ieu budak teh aya ditinggalkeun di imah pasea wae jeung anak kucing. Bikeun ka indungna atuh. Hah? Bikeun ka indungna. Pan maot indungna teh. Maot kunaon? Hah? Maot kunaon? Keur ngaramet ka bentar gelap. Ai budakna mah alus gomplok. Ah. Picantikeun eta budak bukna gomplok. apa Naon? apa Naon? iya teh di mana mun di Syahor Jami apa tuh Ieu teh di naon teh? Pocong waru. Bojong Waru. Di Bapak Haji Saipudin. Bapak Haji Saifuddin. hari ai jalak harupa teh bulan mana apa Eta belah kulon. Ulang, coba kamu ka kulon ka kaler. Morokan. ayeuna ujang ancerkeun kayaknya hayang lalajo bola apa Engke mun aya versi. Eueuh ayeuna mah. Ayeuna mah eueuh da ti puting. Kerbo. Kerbo aya deui. Persib. ai Persib elehannya bahnya Heeh. Elehan Persib teh jah. pantes nama ai jadi tuan rumah mah atuh menang-menang 2 siki atunya mah Atuh hiji ge Oh, lumayan. kahayang mah. Aya hese meureun kumaha? Da teu gampil men. apa Naon? ujang pengulikeun baju apa Heuh. Tiriseun Ah, boga duit di mana jang? Eta ka Pak Haji Asep Wahyu atuh. tadinya gak Papa Haji Adang bin Haji Ali kayaknya intinya mah pakaian wanita pakaian pria Nyungkeun atuh ka Pak Haji Adang. hayang lepis ujang mah Duh, meniku keke eta. Ke ka Pak Asep Wahyu nya. Ah, Jeung ka Pak Haji Umar urang minta. Eta teh bos lepis eta teh. oh. eta teh aya abah mah aya kawauhan loba aya anak jadi bajuan
mun urang mah mang mentakeun atuh. Mementakeun apa? Engke tenang lah. Da mau burung masihan atuh. Mau burung mere. Apa? Naon? Apa ujang hayang disunatan, Pak? Eta ka Padede atuh hayang disunatan mah. Ka Padede rumah sakit Cibaba tukang sunat. Apa napa wawu jeung Padede pepatah tukang sunat, Pak? Di rumah sakit Cibaba. Era atuh ku sineng atos di gusaran sineng mah. Bukan teh. Ujang hayang di gusaran, Pak? Sia mah disunatan di gusaran. Da lalaki atuh. Kayak Kangjeng Nabi Ibrahim ge yuswa 80 tahun langkung. Mana yang mah 103 atau disunatan. Nah, ujang mah hayang budak kene disunatanana. Kayak geus gede, Geus gede. geus umur 80 tahun. Apa nabahna maot meureun? Ini teh we ka batur. Kabatur atuh masak. Eta bage gesel kana awi. Penting mah buntung we atuh. Apa naon sababna? Eta ai riwayatna Kangjeng Nabi Ibrahim mah 80 tahun langkung. Ayeuna barudak kene disunatan teh. Naon sababna? Aduh eta nanyakeun budak nepi ka kitu. Abeh teh cager. Hayang apal meureun. Abah tere cager, Pak. Heeh. Atuh kolot oge meureun sarua we tere cager mah asa diobatan. Is, ai budak kene mah uduh kene babari nyambung deui. Uduh. Ai geus kolot mah lila cager. Seperti umur ayeuna geus 40 tahun tuluy disunatan. Iya. Tah geus saminggu teh karek humapur teh uli ne ka jalan aya awewe katempo bujurna teh ngagitek jo pudeg-deg we. Tuh renyah deui teh tejang. Jadi hese cager. Secager. Da gede kahayang ya eta mah. Apa ningali kutak. Atawa meureunan karek saminggu meureun tuluy lalajo dangdut aya awewe nu gutak-gitek jo pelegang we. Pudeg-deg teh renyah deui. Wah, ira cagerna ira dipakena atuh. Oh, nasok dipake ai nu kitu, Pak. Is, Eta ningali geus umur 30 tahun nyaho. Dipake naon, Pak? Pokoknya nyaho engke ge. Ulah katutuluyan main bola. main bola. Bisi ningali kutang si Nyimas. Iya. Apa? Naon? Iya, ujang hayang disunatan, Pak. Ke tenang lah. Ai geus boga duit. Da lain ku duit disunatan mah ku peso. Apaan meureun aing teh kudu nitah. Para disunat teh Kudu ka ahlina tuluy kudu mayar. Atuh ku abah kereutna. Teu becus. Diajar atuh geus kolot kitu mun eueuh ka becus. Baingan sangsara wae maneh teh atuh, Bah. Nah, kakolot. Si eta mah. Megado kagablag. Ya banyak. Ari emak teh ka mana, Bah? Maot. Ai maot teh naon? Maot teh dicanak ku Allah. Kudu kagungan. Oh, jadi aloh bogoheun ka emak. Nah, sia teh Disajajarkeun jeung supir. lain bogoheun dan nu kagunganana. Urukan Allah teh RW geus itu. Ari ayeuna tuh urang ka aloh atuh yeuh. Naon? Hayang panggil emak. Allah mah teu pugu cicingna. Sia teh kabina-bina teuing ngomong teh. Bukan boga imah urang. Allah teh teu dikulon, Teu di kulon, di wetan. teu di wetan, Atuh di kidul, teu di kidul, di kaler, teu di kaler, di luhur, teu di luhur, di handap. teu di handap. Atuh nanaonan aloh teh kikituanya. Ini ngaran teh sangsara apa? Saya bingung anu neangan atuh. Teu boga alamat. Si belegu Lain abang saru- bebenyit. Disajajarkeun jeung manusia. Dina kateranganana ge deuleu tong mikiran aing cenah sia mah. Ka urang teh teh. Moal nyaho pikiran mah makhluk aing we. Sararea teh teh. Urang mah urang mikiran reungit oge tuh batur bala leunghar. Reungit
duit. Heeh. Abah eta aya nu cocok nu muru bagong lain. Lain eta teh nu pasadak-sadak. Sadak. Bapak ada yang diharap. Heeh. Abah, Naon? abah, Naon? Naon cerita teh beli calemeng. ujang hayang motor, bah. Ah, Nah, saya teh meuni lahuta teuing kahayang teh. kayak kos jelema beunghar we. Atuh sing saya teh hayang balon atuh udah budak kene. Baju geus teu kabeul. Balon-balon ning bareco ge sok dipake ku abah. Naon teh? Ditiup ku ujang ulah. Kondom eta mah belegung. Kondom. Da eta nu nahan di mana wae atuh. Nu kondom na palang dada buku kapan? Nya. Abah, Naon? hayang motor, bah. Jika kolot betul. Sia teh geus kudu geus gede ti 17 tahun ka luhur pek. Kudu boga SIM. Kudu boga SIM naon? Hayang motor. Duit di mana aing? Buru-buru abah ngiridit, abah. Ngiridit uang muka di mana goblok sia teh? Beli maksa. Abah, Naon? buru-buru abah. Gablek duit di mana siapa guna motor teh kurupuk? Burukan perut. Hey. Naon basa? Naon teh sia murucut kana tongong aing? Kita tadi aing ngomong ke hayang motor teh. Hayang modal menurutnya budak teh. Atuh nah sia nyebut ngiridit we teh? Iya, betul gue ngiridit. Nyalingit goblok sia teh. Nyaringit. Alah tongong aing kapodolan. Bawa ka cai itu. Nggak hancur di mama waktu Bang. Diterima. Aya naon teh? Desna teh ngomong teh. Menik hohoak atuh. Yuk. Ngomong teh menik hohoak. Awas lu egang. Aya naon Gusti? Tenang. Meni teu ninja kana patokan sia mah. Kumaha aing atuh. Yuk. Eten dengor wae. Sampai ke saya naon Gusti? Tenang. Dihareupan dulungan teh ka suama-kamakan. Dihareupan dulungan teh ka suama-kamakan. Lain-lain terjadi. Eta lupa. Ngacurkeun semua fakta Gusti. Aya naon itu? Tenang. Tenang. Pinang naon? Tenang, goblok. Kendang naon? Kendang pencak. Tenang. Ulah guru kusu. Naon keur main layangan? Benang eta mah teh ieu mah tenang, tenang. Aparah. Aya naon kelanan. Kelanan tenang heula. Wah, Naon cenah? Sia diuk. 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 Tuh, dengekeun diuk cenah. Saha Gusti? Naon nu maot? Jauh-jauh cerita tuh. Diuk lain maot beleguk. Diuk. Naon penyawatnya?
Saha nu maot goblok itu cina maot ramana maot. Nah Gusti teu ngabejaan ka abdi. Da saha nu maot tuh dengekeun. Naon panyawatna? Teu maot. Hah? Teu maot tuh dengekeun. Di mana dikubur teh teh? Teu maot anjing. Nah ayo mana amak-amakan? Teu maot. Heuh naon panyawatna? Aya kene liper. Coba saya tahu mah. Da enteng atuh penyakit liper mah kututut. Heeh, nyaho aing oge penyakit mah. Asa daek. Ieu mah daun nu maot, kututut. Asa daek leukeun ku eta. Teu kudu make jeung biaya asa daek newak, ngan newakna ulah dibom. Kari nyokot. Eueuh nu maot goblok, eueuh nu maot. Heuh, kututut. Kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun. Da eta mah kari nyokot. Eueuh nu maot goblok. Kari nyokot. Ulah dikepung ngalah tutut mah. Bahaya dikepung mah tutut pamorokana teh jola leungit teh teh. Ku sorangan ieu kari nyokotan da. Eueuh nu maot, heueuh ku tutut. Sadiakeun deh boboko lantang keur wadahna geus diuk diuk tutut da moal ngagarapak tutut mah beda jeung newak hayam jadi maotna teh lipernya geus teu maot da heuh tutut ngediuk. Oh atuh pantes sia mah nepi ka maot aya ku tai mah. Anjing. Kabina-bina teuing teh diuk. Di tukang atuh. Hah? Di tukang. Hah? Di tukang. Please sit behind. Wow, please sit behind. No. Belakang, antri. Sorry. Belakang. Tutut. Tutut teh agar. Di kampungku
Ibu Haja Adin sanajan kalian kecopet genir kecopet genir penasaran Guna barang ingkang raka Ratu Anggara ingkang raka tertunggal bareng kutut utang rawan kondang apa Sugi Mukti rasanya rumahan kandiri hati kalam gelis Pak Haji duduk dalam gelis sanakan beli kukulutku sangis geus sempudi banyak banyak abang saya habis gue abang bumi sepi sang raka jepin betenang geus berancam samujan sayagi denawa samia merbayaksa bendera kingkang merbayaksa wonten ing waringin pitu detia kalawin sagni ngahaturanan balad-baladna anu ngajaga di ieu waringin pitu ya
siap ka hareup euy aya badamikeun aing hancurkeun si Babaktos heueuh nu pututut lain kumaha kadeng pututut we kumaha kadengena jadi kurang sing percanten untuk pututut ku cacing mangga Gusti naon anu bade dilisankeun ceung aya naon ieu teh kulan Gusti cing aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing ari soalna mah kitu pokona dina danget ayeuna mah keun we ku ieu tah naon-naon oge di mana-mana salira bade syukuran ka dieu keun beda urang parakang saat nyanyi nak gua abdi naon mana bisa nyanyi gitu sakedik percanten kumaha nyanyina hei seniman kututut setengah makanya ku seniman kututut sebenarnya mah kadenge mun saeutik biasa kadenge mun teh hawar-hawar ngadupak kana ceulina penting tadi aing ngimpe naon Gusti ngimpe naon ngimpe naon teh ka harti mun cewek werjil hari halis ngimpi karageragan bulan Sapasi atuh raos eta mah laguna ge bulan Sapasi nu aya di Singapura jauh-jauh bulan Sapasi di dieu ge asok aja Allahu Akbar tah air ragragna teh kana lahunan tak gede malah kitu keur merong aing kadina lahunan aya bulan Sapasi atuna hajo datang we bintang 2 celek dina tak-tak aing eta bintang jeung naon tah impian mode kitu tutut bade dikulub bade digoreng daraos atuh cager tali perte ini keuleuh teh ka si ieu ieu ai saurna mah Gusti bakal naik harkat darajat bakal naik wibawa numutkeun dina paririmon ditempo teh dina paca PC eces dina paca pici sidik bakal naik harkat darajat muhun atena pisarida teh bakal naik delman naik darajat naik delman naik naon naik delman naik darajat kuturut aya ke kota naik dina istimewa di muka duduk di muka tek nong tok tek nong bina-bina teuing sia teh boga anak buah dari kara roces manya sia kudu ku keong tutut umpade neng da ieu ye anu matak wayahna sararea bisi ieu mah bisi ke ka hareup aing naik darajat bisi naik pangkat mangih milik wayahna maneh sararea tuturkeun langkah paripolah aing sanajan urang wujud dieu awak buta diri teueuing reseksi bener tapi urang teh kapandeung dididik ku ngapoe aing teh nyaeta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil
nyaeta sampurna dina jeroning sampurna urang teh kagolongan jin boh di jin boh di manusia dua-dua aya jin Islam jeung aya manusia Islam aya manusia kafir aya jin kafir tak urang teh hayang ibadah hayang mulus rahayu aya dituturkeun teh pan urang teh ka manusia ngimam teh manusia anu arariman nginuk teh kadinya manusia Gusti ari madugi kadangan ayeuna can ngarti naon salat geuning tos salat teh abdi teh sugan aya nu mere beas da eueuh eta mah kalau teh yang di sia mah komersil mah iya salat ditukurkeun jeung pangabutuh kudu ikhlas deuleu nya naon maksudna ieu eueuh tugas di dituna oge laksanakeun salat tapi adegkeun salat naon maksudna diadegkeun itu tingali batur mah geus ngadegkeun tower jilik tower salap dalap 180 derajat sanggeusna diadegkeun tower pan teu hese hubungan ka Singapura ka Jakarta ka mana cukup ku halo na telepon eta teh lagu kabogo jauh sih boga kabogo deukeut kahalangan ku jalan raya tapi apa itu bingung kali turun tina janela tatanggana mah kabogo teh boga kabogo goreng patut rupana teh meniru sak disamper ku si ayah nu kitu da klip ngaranna aya geus gitu ya wayahna sarareanya bisi aing ka bisi ieu mah bisi meunang tugas deui ninggalkeun ieu tempat teh tuluikeun sing malandiri temongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina diri anjeun abeh mararaju hirup teh aya pusi daun tingali aya jelema ka dieu jangkung gede pusi aya jelema aling-aling nyingkah Sampurasun rampes Gusti ada sia ya pitenya hoe lamun nanyakeun harta kekayaan di tempat mangga Gusti datang niratang ngademan ewo pagulinganan datang nira ngademan ewo pagulinganan olo ayo Gusti ayo jelema